Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Intan Alistia ti 10 IPS 4. Di dieu abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita babat nyaeta babat godog. Jadi Kean Santang teh putrana Prabu Siliwangi. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana yen dirina hayang ningali getih sorangan. Pas ngadangu putrana kitu, Prabu Siliwangi langsung nyauran para ahli nujum kerajaan. Para ahli nujum teh ngabeuhanaba ngabige teu aya nu nembal. Teu lila aya aki-aki nyamperkeun Kanjeng Prabu. Hiji waktu Kean Santang teh pamitan ka Ramana. Sanggeus diwidian ku Ramana, geucelik bae anjeunna angkat di Pajajaran. Leumpangna teu napak kancang. Pas nepi ka negeri Makkah, Kean Santang patepung deui jeung aki-aki nu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Kean Santang teh nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Aki-aki eta kalah balik nanya, "Ujang teh saha?" Dijawab weh, "Kaula teh Kean Santang ti Pulo Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Aki-aki eta teu nitah Kean Santang nuturkeun si aki. Aki-aki eta nitah pangyokotkeun iteuk. Kean Santang geuwat we balik deui. Pas iteukna dicabut, karasana pageuh, lain iteuk nu kacabut tapi kalasukuna ambles ka nu taneuh. Kean Santang nepi ngoprot kesang, keur kitu aki-aki teh geus aya di gigireun. "Saha sanyana Andika teh Ki?" cek Kean Santang semulungse. "Nya kaula anu diteang ku Andika teh," cek si aki bari seuri. Pas ngadenge kitu, rumpuyuk Kean Santang nyuuh ka sampean Bagenda Ali. Manehna taluk, sadar kasektean dirina ngan satungtung buuk lamun dibandingkeun jeung elmu kawadukan Bagenda Ali. Bagenda Ali nitah Kean Santang asup agama Islam. Kean Santang asup agama Islam terus ku guru ngulik bag-bagan agama Islam ti negeri Mekkah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan mulung deui ka Pajajaran. Kean Santang ngulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran nu tuluy ngeugeum agama Islam. Sakitu wae carita babat ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.